Iyalah Syekh Nawawi sehingga itu dididik ku Kiai Umar talar Quran. Guru pertama adalah bapaknya Kiai Umar. Sehingga 3 tahun ngapalkeun Al-Quran, 3 tahun katilu sabaraha tahun tah? 8 tahun, tidak 8 tahun manehana hayang ka Jawa. 8 tahun dah mulai ka Jawa teh. Di Jawa, Jawa Timur 3 tahun. Nah, lamun 8 tambah 3 sabaraha? 11 tahun balik deui ka dieu. Saeun balik deui ka dieu dites ku Ki Umar seluruh ilmu 12 pan umur 11 tahun geus bisa kabeh. 11 tahun geus bisa kabeh. Di Nurjaya mah kuari geus huisan. Boro-boro 11 12 pan ilmu ilmu fatul muin pohoan bae. Pohoan bae mun teu neuleut tulisan mah teu jala. Kadena aya tulisan engke mah paling habep kitabnya. Kan namun dipaling tulisan jadi kiaina. Wassalam. Intaha. Kurang dia tulisan yang jadi kiai. Geus fatul muin langit. Ya Allah ya Rabbi. Didinya dididik deui ku Ki Umar teh disalametkeun Nisa lantaran loba jasa nu masantren umur 11 tahun. Cak bapakna teh Ki Umar, maneh mah misah bae belah ditu. Misahlah tanarap pasisir ngaranna. Didinya lah maneh nanyeun podok umur 11 tahun loba nu ngaraji ka dinya ngan aya ilham ti bapakna memeh maot. Iya Nawawi tetep kudu masantren deui. Tidinya maot bapakna langsung nyana bebeja ka emak ngarek masantren deui. Cak emakna maneh atuh elos bae dek masantren mah ngan mun guru encan tah balik ulah baliknya emak bae rindu mah rindu bae ngan emak mah sakitu bae mun guru geus tah balik ka karep abeh ulah sababaraha balik. Aku renteu teh emak urang. Emak orang gitu apa itu ngasantren gitu. Emak orang mangsaeun aya yang balik mah balik bae. Mumpung aya keneh emak jeung abah. Gitu mah arares jasa. Waktu balik dulu. Masantren saminggu balik terus ka ditu kesel emak ge. Cek emak teh ieu masantren mana? Nah kitulah Syekh Nawawi. Ngan Syekh Nawawi mah boga kaistimewaanna hiji. Di umur 11 tahun begitu masantren ka Jawa nyana teh dititipan tongkat sungken dititipan ku saha eta ku nu gaib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nawawi anjeun berangkat poe Senin berangkatna titip ieu tongkat bawa ku maneh ka mana bae ulah datang ka teu dibak. Cek cenah panggola mah budak nu make tongkat teh kudu 40 tahun. Umur 40 tahun gua ieu kiki-kiki teu make nyana besi pajar kolot bareng. Dipayung mege henteu teu komo gula henteu. Tapi Syekh Nawawi geus kitah mawa bawa bae ieu mah. Sewaktu-waktu aya kepentingan bawa. Ditanya saha ai ieu aki? Lah nanyakeun ngaran satu ketika bakal kapanggih deui ke Mekah. Ai kitu bakal ka Mekah cek Syekh Nawawi caki zaman hesekna. Pokona kuari bawa ke kapanggih deui di Mekah. Jum masantren berangkat na Senin. Antak kolot baheula guru-guru urang nu masantren geus Senin bae. Tah aya tah urang turus di Syekh Nawawi. Oh, cak anu di dieu saingan aing mah salah asal. Pengen hese bae. Nanyakeun kana pesen aja penan pesen aja hese teh. Hese kalau bae. Aduh akur bae hese mah. Salah sajeng Senin ge. Berangkat Syekh Nawawi langsung ke Jawa dibawa bae eta tek aya ngaran Kiai Arifin di Jawa Timur. Masantren lah didinya. Saeun masantren cuman 1 tahun kaduana geus kita balik teh. Istilah masantren ka mana-mana deui balik bae kecuali anjeun teh ieu bakal diudag-udag ku musuh di Banten mending ke Mekah bae. Wari mah geus balik 2 tahun masantren di Kiai Arifin. Baliklah Syekh Nawawi leumpah lain naik Innova lain naik Avanza. Haji Jamal mah kuari geus boga anu gede teh nu jangkung mobil naon karang-karangna. Ki Jamal mobil naon teh nu jangkung kula ge teh nyawa ngaranna. Pokona jangkung ge pokona.
Kode namanya. Ki payung ya bae. Harus narik berkat belum. Masalah gitu. Yuk kita cerita dongeng guru orang. Tenar sadunia. Berangkat di Jawa Timur numpak datanglah ke Alas Roban. Di Alas Roban jeung hiji letih jeung lesu anu luar biasa. Teka tahan. Leles. Nyahayang dahar, nyahayang minum, nyahayang sare. Tekuat. Kemana icekin lagi pas di Alas Roban. Kudu nyilip jeung kudu sare. Nailah ningali aya lampu dua kurungna luar biasa. Asana itu saung caknya naya. Asana itu saung. Beki kajero ke Alas Robana. Beki kajero bener aya saung. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditendenglah tongkatna di jero saung. Nyanana kajero. Aduh nikmat amat caknya naya. Aya ampar segala rupa. Lan kudu si bebeja kanu boga nak geus kajen di luar baelah. Aya lawang kajero isuk-isuk bedek bebeja geus teu kuat biasa. Langsung bae jana sare. Kudang ngadenge azan. Allahu akbar, Allahu a'lam. Azan di mana jadi leuweung tapi kadang kudang subuh neangan cainya. Begitu neangan cai wudu, beres wudu salat subuh, mantap salat subuh kadinya deui kaguha kanon ka saung dicopotlah kunyana tongkatna. Begitu dicokot aya getihan. Luhurna kaget cenah kok aya getihan barang di deuleu nutup orai. Orenganan nyana sare teh sare di jero bahang orai. Nukunyana dipake ampar teh letah orai. Masya Allah. Nyana ge kaget. Di deuleuan nyana teh lain orai saung bae. Geus beres jadi kieu bae. Itu je orai. Beti aya eta tadi dinya. Ya Allah disalametkeun ku Gusti Allah. Begitu manehanana rada sieun ngomong orai. Kula di dieu geus ratusan tahun dititah ku Gusti, justru kula titah ngalintuhan awak dipersiapkeun jang sare anjeun di letah kula. Wih, orai ngomong ka senalang. Urang mah anu digotong kunaon boro-boro ngomong orai. Ngaringkel nyatek urang ngantu modar doang. Ora sare di dinya. Terus salam atau senawa assalamualaikum ya orai. Waalaikumsalam nawi hati-hati ka orai silih salam. Masya Allah karim istimewa senawa. Baliklah ka dieu. Balik ka dieu ka Purwakarta ke Syekh Yusuf Asam Balawi. Didinya Syekh Yusuf nyarita ka murid-muridna magrib bakal aya murid kula piwaliin. Padahal dia jadi wali piwaliin ngomong sing hade ya, kemudian hormat sing hade ulah kumaha awas hati-hati bener bae pas magrib dah dihormat ku kabeh cek senawe kunaon dihormat ai tinyahuin ka aing ku dihormat bungul senawe dihormat aya jaya malah goblok teu ngahormat siapa oh sabalikna senawe ngomong dihormat ai haji jaya mah hayang jadi hormat awas ya kun pasol ya gitulah Syekh Nawawi didinya terus Syekh Nawawi masantren telilah hanya sabulan kaduana tukang sasapu di bumi Syekh Yusuf Asam Balawi sasapu ngepel pas ningali di meja Syekh Yusuf aya masalah cek Syekh Nawawi aya masalah esein apa naon nganeuleun ke guru ke salat duha digerannya kemudian dijawab di sarahan wa'lam wassalam titik-titik telepon dia tadi perengangan Syekh Yusuf keur ngadoa bae Gusti abdi boga masalah geus sabulan ieu teu katebak ku abdi coba pang merekeun ilham tibana ieu teh datangna coba jawaban teh salat duha tas ngelengis terus ka kursi kadinya ngeri ningalian kitab dibuka ayah geus aya jawaban disaeungan wassalam titik-titik waktu mun Haji Jaya mau wassalam Nur Jaya ya Allah Masya Allah
ditanyakeun langsung ku Kiai anu patrol poe ieu saha? Hiji, dua, tilu. Oh, di antarana aya Nawawi. Masyaallah. Panggil Nawawi tadi. Wallahi, cek guruna beusi teh ngaku demi Allah. Kaulah dengan rendah hati pakai bahasa orang da Arabna panjang. Begitu kalar sebenarnya mah. Aya Arab lagi. Wallahi, demi Allah, anjeun adalah lain murid kula tapi guru. Curi. Syekh Nawawi curi kula mah murid. Ieu saha nu nulisnya ngaku. Nuhun buatan abdi. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung di aku. Ieu kunaon wassalam titik-titik embung kanyahoa. Embung kanyahoa. Batur mata boga kabisa teh embung kanyahoa. Haji Nur Jaya mah tangtangan ku ieu. Ilmu saya ketrokeun. Kakek mah kacang baru ditentukeun. Waduh. Ya Allah, Syekh Nawawi istimewa. Idinya langsung titah balik. Ingat ka indungna, ulah waka balik mun guru can titah balik. Idinya geus beres titah balik Syekh Nawawi ka di kebenaran Belanda diurang ka keur nuju nahrid. Syekh Nawawi boga murid di antarana uyut kula Ki Hairun. Kula anak abah kula putra Abah Haji Romli putra Ki Hairun teh masantren teh di Syekh Nawawi. Umurna kolotan murid daripada Syekh Nawawi. Ngaji teh tamat-tamat ka Ki Hairun mulhat bae. Mulhat bae nya mah hobina mulhat, sorry mulhat jog biara aja. Wari truk biara itu mulhat enteng mulhat ieu alfiah ge koing di kumis. Aduh, alfiah di kumis, ai mantek di bulu suku. Giliran dipagahkeun, hate emang kumis jadi kerok beak kabeh. Nawawi istimewa jasa. Masya Allah, balik ke dia Belanda. Nang gitu ngaranna manggil Syekh Nawawi sekali, dua kali, tilu kali. Ternyata bener Syekh Nawawi teh rek di rogahala rek di bulu Syekh Nawawi. Ingat kaki-kaki teh kayak kapanggih di Mekah nyalametkeun diri Syekh Nawawi murid sakilobana di dieu jeung dibutuhkeun di Banten jeung manehna hayang mudalkeun ilmu ka ahli-ahli Banten tapi situasi jeung kondisi anu henteu memungkinkeun berangkatlah Syekh Nawawi ka Mekah nyalametkeun diri Syekh Nawawi teh umurna waktu nyalametkeun diri umur 15 tahun ka Mekah teh umur 15 tahun. Masya Allah urang mah 15 tahun kiih can lempeng. Syekh Nawawi geus piruh di otakna ieu ku ilmu. Di dadana geus piruh ku ilmu. Berangkat umur 15 tahun ka Mekah. Langsung cicing di Syib Ali. Syib Ali teh kira-kira 500 meter ke haram. Eta Syib Ali, belah dia Syib Amir, ieu Syib Ali, belah dia nuku harima iya jadi istana raja berarti disebutnya gunung non Jabal Abi Kubais Syib Ali Syib Amir atau di kia-kia kayak misalnya kamu hese nah kebelah dia sublel kadiana palak ini palak godim kebelah dia palak jadid nah italah Mekah mengkebelah dia terus jalan ke Jihad Sud kayak gitu nah inilah Syib Ali didinya lah Syekh Nawawi ibadah ka Gusti Allah boga guru hiji Kiai Dahlan, dua Kiai Nahrawi, nomor katilu Kiai Dimyati, nomor kaopatna adalah Kiai Ahmad Khotib. Umur 15 tahun Syekh Nawawi pas keur ngaji di Dimyati. Sabulan ngaji di Kidahlan, sebulan ngaji di Kidahlan dipanggil Nawawi ka dieu. Iya budak agahan ayah naon gitu mama rek ngarang kitab mungkin ngabutuhkeun bangsa budulanan ieu Nawawi budak pagahan lah tira ngaji jurumnya ngaji datang ka alfiah ieu mama rek ngarang teu ngajawab Syekh Nawawi teu ngajawab ngaleos mudah-mudahan ngan sakitu datang ka kamar kieu daripada guru repot-repot mending ku aing bari pangarang teh hebat biasa Nawawi repot amat guru tinggalkeun murid bubulanan mungkin datang ka satahun bisa ieu mah bebeje bae ka babaturana ampura besi guru neangan
iya gitu kerhili bulan Nawawi sakedeung moal kebal gegeraan bae nyana istikharah ka Gusti beunang kabeh tek dikarang kunya hanya 2 minggu wakila adalah 2 bulan panggil ku guru Nawawi kebal amat coba titah ka dia dibawa kadinya ngahareup assalamualaikum sampura gila amat ieu aya naon kula mau ngarepotin guru daripada ninggalkeun murid bubulanan bahkan setahun kula mah ieu pangningalikeun we kita bieu begitu ditinggali ku guruna Kiai Dahlan ya ieu menunduk di karang ku aing sapinah teh eta sapinah cuman 2 bulan Ramadan tanggal 1 anggeus Syawal tanggal 30 ya Allah eta ngurucut cai mata guruna nu ngaran Kiai Dahlan ieu dek di karang ku mama ku anjeun dipilaan Masya Allah mama mah bungahna luar biasa kok bisa sarua kieu ditangkep Syekh Nawawi umurna kakarak 15 naik ka 16 ya Allah ya Rabbi umur sakitu ngarang sapinah tanggal 1 Ramadan selesai tanggal 30 bulan Syawal langsung guruna aya aing mah gahanaon dia tuh ka sia ieu naon kudu dipagahkeun ieu kosium modelna ieu murid ya Allah ya Rabbi dipanggil aku Ki Marzuq awi tadi sio sok-sosoreun gitu kurang jadi sok-sosoreun karangan sia eta deuleu di tukang kurang alif hiji sedangkan Ki Marzuq geus buta Ki Marzuq teh geus buta mamang daripada Syekh Nawawi cek Syekh Nawawi aing eleh ke ada buta nyana nyahoun teu deuleu ka kitab aing kurang alif hiji coba ditingali bener kurang alif hiji tidinya nyana minta hampura ka Ki Marzuq hampura kula turunan ilmu mantap ke langsung sombong kagulu sia kos kitu lain sombong karunya masalah guys Masya Allah eta teh aya Nawawi mah 2 bulan eueuh jol aya karanganana Ki Nurjaya ge pernah leungit dicangan ku Pak Ucu Jaya ka mana Nurjaya jol teh bener pasti mana ya pasti mana itu tasi mana ai pada wah barang dibeli surat cinta Orenganon mogok belajar cintana ditolak emang lo potongan ditarima iya nama ya Karim jauh amat beda Ki Nurjaya jeung Syekh Nawawi nya Masya Allah Gusti Allah Agung gitulah Syekh Nawawi keistimewaan Syekh Nawawi itu semacam eta ya Allah ya Rabbi terus nguntit ka Ki Marzuq ai dimang mamual di sanurunan ngan coba ka Ki Khotib aya Ki Khotib Asy-Syambasi aditu ceri ka Ki Khotib minta ilmu anu model Ki Marzuq ilmu na nama teu milu tapi nyahueun kesalahan kitab kula tah kula mah hayang kos kitu mun bisa kos kitu kumaha atuh hebat bae Syekh Nawawi teh mal dibere ku siapa hayang hebat atuh kumaha bae pokona mah kula turunan bae kana naon diturunan hiji syaratna kudu boga bajuna ulah leuwih ti hiji nomor kedua daharna kudu 3 huap bae lain 3 huap Haji Jaya mah 3 huap dihitung 150 waktu sama ngalewi 3 huap bae nomor katiluna mun sare ulah paka sare kecuali geus tunduh jam sadarhan penting tetunduh ulah sare berang tetunduh ulah sare can dibere tunduh ku Gusti Allah ulah sare eta bae lalakanakeun memeh dibere ilmu ku Ki Ahmad Khotib Sambas seperti eta Syekh Nawawi milik Syekh Nawawi ti babaturan-babaturanana umur 16 tahun ke 17 mulai serba hiji bae Syekh Nawawi sanggeus serba hiji bajuna kuli mawaan cai Zam-Zam tidinya daharna keur boro-boro keur loba keur loba ge tetep 3 huap bae mal katuturkeun ku urang tidinya lah dengan cepat dipanggil ku Ki Ahmad Khotib Sambas maka Syekh Nawawi diturunanlah ilmu Thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah
sarua tah jeung Kiai tuh nu gambarna aya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Abdul Latif jeung sederetan kiai-kiai nu di saat eta. Begitu Syekh Nawawi boga ilmu eta kadeuleu aras, kadeuleuan segala rupa sakumaha nu dina hikam teh. Ka dieu deui Syekh Nawawi ka Jakarta, ka dieu ka Jawa lantaran disuratan ku ulama dieu perkembangan Belanda anu dahsyat luar biasa. Maka Syekh Nawawi menganjurkan kepada seluruh ulama harus ikut berjuang melawan musuh-musuh Allah. Gerakan Syekh Nawawi disikapi ku para ulama di Banten terutama siap satu suara dengan Syekh Nawawi nadet ditangkap ku Belanda, nadet dibunuh, berangkat deui ka Mekah, di dieu ngalanjutkeun Syekh Abdul Karim. Itulah Syekh Nawawi anu luar biasa. Jaba ngajina anu geus kamasyhur internasional, kemudian boga turunan di Sunyararas. Jadi sifat kepanglimaan perana anu luar biasa sebab teureus ti Syekh Maulana Hasanuddin Banten. Nailah Syekh Nawawi nu ku urang kuari diaji kitab-kitabna seperti eta. Saenggeus teh ka Jakarta kapangihlah manehanana jeung Habib Usman. Habib Usman ngadenge aya Nawawi, Habib Usman jadi mufti di Jakarta. Syekh Nawawi balik ka dieu, dipanggil ka Jakarta. Ka Jakarta Syekh Nawawi sasalaman, pelukan, saenggeus kitu ningali di Pakojan keur ngabangun masjid. Eta Habib Usman di Pakojan. Begitu ditinggali Syekh Nawawi, ieu kurang ka dieu saeutik ieu Syekh Nawawi, kurang sedikit. Menurut Palak begini. Tetap Syekh Nawawi kurang ka dieu saeutik ya, kurang ngaler. Adu argumentasi tuh nu eleh tuh nu menang. Eta Habib Usman diajak ka luhur belah bimbah. Ditoel ku Syekh Nawawi. Syekh Nawawi na umur 16 ke 17. Habib Usman geus jadi mufti. Bib, lihat. Ayo apa? Masya Allah, Baitullah. Keadilan Baitullah. Langsung ditangkap ku Habib Usman teh lek diciuman mundur datang tangga geuling kabehan. Embung dicium embung Habib Usman marah lantaran embung diciumna Syekh Nawawi embung ngomong kunaon sih embung dicium pan kula mah ieu mah lain Habib mestina kula nu nyium pan lain Habib ge maneh teh boga warasatul anbiya lantaran boga ilmu anu luar biasa ieu teh ahli waris nabi kula wajar nyium maneh teu bisa cek Syekh Nawawi kula nu kudu nyium maneh pak embung ngaguling ai Haji Jaya mah pahayang-hayang cium dong. Aduh ampun, Masya Allah. Ai diondang bagi kieu bae na Mas. Ai nu cium tangan we. Hei. Cium. Ya Karim. Allah Karim Syekh Nawawi poharaja tidinya lah sangat dihormati ku Habib Usman. Kemudian Habib Usman ngarobah mimbarna. Kula pernah berangkat kali itu jeung Haji Supendi jeung adik kula Haji Muhajin Tokabe ningali masjid tersebut nu pernah diluruskeun ku Syekh Nawawi. Iyalah di Pekojan. Tak kitulah Syekh Nawawi ganjang ceritana Syekh Nawawi berangkat deui ka Mekah. Masih lila cerita Syekh Nawawi datang ke Anggeus mah maziahna anu paling istimewa 7 maziah. Di antara maziah anu tadi disebutkan kakarak ge aya 2 maziah. Hiji nembongkeun Baitullah, nomor kedua na nyieun sapinah cuman 2 bulan ka guruna. Katilu tadi nebak masalah Syekh Yusuf As-Sambalawini. Kemudian masih loba keneh maziah anu ditulis ku para ulama-ulama hanya etalah manaqib Syekh Nawawi begitu di istikharohan ku Kiai Abdul Hamid Suruan tetap bisa dicetak di istikharohan deui ku Kiai Maksum tetap teu meunang dicetak di istikharohan lah ku Syekh Yasin Al-Fadani sebab nyana di antara anu ngomentar tentang Syekh Yusuf teh 40% Syekh Yusuf Al-Fadani anu nyaritakeun keberadaan jeung keistimewaan Syekh Nawawi ketika di Mekah. Kapanggih penulis jeung Syekh Yusuf Al-Fadani kemudian diceritakan 60% hasil kekeluargaan di dia, tapi tetap ketika rek dicetak dia insan ayah sampai saat ini
manakibna geus terangkum tetapi tetap masih encan aya izin cetak. Wallahu a'lam kumaha bawa. Nah ialah diantara keistimewaan Syekh Nawawi masih loba keneh masih keneh maziah-maziahna urang mah tinggal bangga bae ka Syekh Nawawi anu nyana aslina ieu adalah orang Banten. Urang teh urang Banten. Jadi tatangga jeung Syekh Nawawi. Di antara Syekh Nawawi keistimewaan kecerdasan Syekh Nawawi eta ditanyakeun ku ulama Mesir ketika manehanana tungtungna ieu mah tungtungna ketika manehanana ieu naon kitu ngarang-ngarang nu sakitu istimewana. Pertanyaanana cuma 5. Gitu dah. Kunaon bisa pinter gitu. Jawabanana teh dijawab ku Syekh Nawawi. Lah. Jawaban leutik. Urang mah surat tau 5 lembar. Usina mah weuleus saeutik jasa. Itu mah ngajawab 5. Dijawab, "Wah, hartina 5 teh. Kenapa kok orang Indonesia cicing di pasisir biasana beuki lauk, lamun beuki lauk eta biasana teu cerdas, tapi kok ieu mah secerdas ieu?" Dijawab ku Syekh Nawawi, "Oh, sanajan di sisir laut teu pernah ngadahar pepetek acan. Adi Jaya mah pepetek mati tombol mah terus." Nah iyalah aya deui kawal lain kitu suratna. Kaifa? Dijawab qattu. Masya Allah 2 versi. Iyalah keistimewaan kitu Syekh Nawawi mentak aya bae wiridan tu Syekh Nawawi wiridan kitu pantang laut. Allahumma ya aliyu ya Allahumma ya alimu alimni ila kada wa ya mubinu abini ila kada terus kayak itu doa pantang lauk mun santai belek bae. Nah iyalah kudu di pantangan lauk ulah sok ngadahar lauk aya endog mah atuh teu nanaon lamun teu jeung endog papan teungeuna aya lauk pantang aya endog terus sarua bae sama. Jadi Syekh Nawawi itu seperti itu. Nah iyalah guru urang istimewa Syekh Nawawi ke Ahmad Khatib Sambas kabelah dituna saeutik deui naik ke Kiai Zaini Dahlan kabelah dituna ke Kiai Ahmad Syato Abu Bakar Syato nu mantak Syekh Padani ma an Abi Bakar Syato an Abi Bakar Syato an Abi Bakar Syato dina tafsirna dina fikihna dina qiraatna dina segala macamna seluruh. Kiai Haji Mas Abdurrahman nikah keturunan Banten ngaranna Siti Syafi'ah. Hasil perkawinan Kiai eta tahun 1850 lahirlah seorang bayi di ngaranna Asnawi di Caringin. Lahir Asnawi hiji lahirna teh babari. Begitu lahir sehat gede dididik ku bapakna umur 12 tahun Asnawi talar Quran percis kos nu arah di dia. Begitu erek dididik takhasus dina Al-Qur'ana kersani Gusti ramana dipundhut ku Gusti. Kaya nu kaget sadayana ge lantaran Asnawi cerdasna luar biasa. Tapi ramah ti leuletik. Kos disapik we gitu tadi. Ramah nakadele pan ku urang jojotos. Kalau masalah jadi sandingnya. Tah, dibikin ke umur 17 tahun, rencana bapana rek dipasantrenkeun ke Mekah dilaksanakeun. Pasantrenlah ke Mekah, umur 17 tahun. Lamun masantren ka dieu ti Lampung geus asa jauh dibandingkeun jeung Asnawi Caringin nanaon. Lamun ti Garut ka dieu geus asa jauh bandingkeun jeung Syekh Nawawi jeung Syekh Asnawi ka Mekah umur 17 tahun.
namun di Jawa Timur masantren kadi lah can sakumaha tamat teh saya sedang imam masantren umur 17 tahun ke Mekah boga guru tilu hiji Kinu Talib nomor kedua na Kiai Abdul Hamid Al-Makki nomor ketilu Kiai Haji Ahmad Khatib Sambas dididik kutiluangan lantaran pendak sareng Ki Ahmad Khatib mata sepuh Ki Ahmad Khatibna 3 tahun dididik pupus Ki Ahmad Khatib can Anggris diajar ngaosna can Anggris diajar ngajina can Anggris belajarna lantaran indung narindu 3 tahun kita balik-balik berarti 17 tambah 3 umur berapa? 20 tahun datanglah ka dieu saenggeus datang ka dieu lantaran zaman harita sama zaman reuit maka dipaksa keur hayang dipaksa kita kawin ai mamang mapan hayang urang memaksa beda gitu umur 20 tahun kawin sehingga umur 20 tahun kawin siap rek nyeun pondok pesantren didinya aya Kiai Sohib timengge ceki Sohib teh Asnawi ulah kena-kena bisa ngaji ulah kena-kena anjeun teh geus maher baca Qur'anna ulah kena-kena anjeun teh geus di Mekah haji kurari erek magahan ngaji pondok pesantren malah lakona jauh ka ditu lain sakadar ngaji amil jurumiyah lantaran pondok pesantren maka ditu na teh kudu siap perang ulah makanya pondok terjadi dekian pondok padahal keistimewaan ilmu na geus terkenal di Mekah ge komo di urang mah lantaran diulah ku Kiai Sohib maka anjeunna nurut akhirna anjeunna datang ke Kiai saenggeus datang abdi bade dikumahakeun atuh hari encan tapak maulah wani jadi Kiai engkena sok kagoda ku pilkada eta kos kitu sih maseuri bomong nyaho kisapik si asup ka pilkada teh awas ya gesan jadi besana ai jadi orang besi ngagugulukeun doang jadi bahwa salah kugu lawan ngadukung jasa saja atuh sugan we beki bangkrut negara tah didinya dilanjutkeun ku Kiai Ahmad Sohib saenggeus tadi didik ternyata orenganan lain ngaji nu biasa ngaji alat bagus maher ngaji tafsir bagus maher ngaji fatul muin fikih dan lain sebagainya geus maher berikut hadis selama 3 tahun di Mekah teh mundal luar biasa tapi ternyata aya hiji ilmu nu kudu dipigawe ku Asnawi di mana di Ciduhan ulah marah di mana ngaji ulah hayang duit cara kisapik tadi kakarak bisa wiridan geus 50 juta santri atah tawa kos kitu mah tuh nonjol-nonjolkeun wiridan oh ti dituna santri mah zuhud dididik ku Ki Sohib cuman tetep begitu dididik can Anggris jadi dididik zikir teh jadi lantaran tarikan zikir teh macem-macem geus kanyahoan ku ahli zikirna ieu salah zikir teh nu kasieu teh moal manjing ka genting ribuan ge lantaran salah narik tah di dieu Ki Sohib tafakur ka Gusti coba atuh pangdatangkeun guru kuring ge ku guru deui jauh batu puguh di mana-mana na aya jelema pendek
mana di dina bani cek eta jelema teh mana Asnawi aya kita gade diuk diuk anjeun diuk diuk perut ditawajuhan beres selesai sampai kalatipah selesai khofina dan lain sebagainya bentak wirid ke keula cek sohib aya anjeun saha teu kudu nyaho henteu keula saha heula teu kudu nyaho kakarak maka sumpah wallahi abdi dek siap melaksanakeun naon nu di doa tadi na nabi hayang terang heula saha mamar teh abdi murid Ki Ahmad Khatib ngaranna Abdul Karim guys berangkat teh hibar ka Mekah teu dibere duitnya nama embungeun diwiridlah kuduaan lantaran istimewa guruna Masya Allah hanya 1 tahun eta Syekh Asnawi teh ya keistimewaanna kumaha kakarak umur 20 hiji berarti begitu Syekh Asnawi manteng jasa zikirna keluar ti imah begitu keluar ti imah ningali Baitullah kaget Syekh Asnawi kok ieu Baitullah katingali Ki Sohib guruna teu bisa ningali cek Syekh Asnawi Baitullah katingali mana tuh Baitullah mana teu kaciri supaya kaciri kumaha diusap ku Syekh naon ke Syekh Asnawi saat bentak kaciri kula ge kita pernah jadi Megaya bener ini serius mah ulah kaseri kan dele jai nah tuh dele mana teu kadele diusap wih jauh cewek gitulah Asnawi umur 20 hiji tahun lantaran geus dididik sakitu istimewana balik ka imah boga pamajikan idinya bebeja ka pamajikan neng hampura kunaon ieu moal waka bisa ngaladenan heula ka neng ai kitu lantaran ieu kakak boga pagawean 3 tahun deui kudu cicing di leuweung kira-kira kumana cek mana ulah kakarat 3 tahun 7-10 tahun masalah lamun memang motif na ibadah baturai didinya nya nama boga tempat di leuweung zikir sorangan bae pamajikan ditinggalkeun hari tage babaturan kula aya nu tas kawin teh beja pula geus kawin cenah tapi deuk ngaji bae terus baik-baik istimewa berarti berangkatnya na pengantin anyar ka naon ka Garut belajar di ditu benang 3 poe lain ngaji ngalamun kos kisapik susu ka deuleu bae meureun teu kuat kunaon eta eueuh nu ngadidik jalan mohokeunana can nyaho lantaran can dijadikeun pilihan Allah hese atuh kajian kumaha ge lantaran urang titah ninggalkeun dunia sabenerna mah ulah resep ka dunia tapi can aya nu ngadidik cara ninggalkeun kumaha endahan melipor bener haji daya mah tan dititah ninggalkeun makhluk teh ulah resep ka makhluk lantaran eueuh nu ngadidik jalanna kumaha supaya ulah resep ka makhluk ternyata meuli HP ngadukung jadi tim sukses pilkada tolong teh gimana belum jasa belum bangsa pidah jadi tim sukses lumayan cek ngena saban banin kula mah banina kanyanan doang kanu sejen mah tutama kuluh pak min babil alhadin sawa tah beres 3 tahun uzlah datang deui ka rumah kakarak diirinan Kiai Sohib ngizinan, saenggeus ngizinan, jol deui Ki Abdul Karim. Buat ceng pondok. Nyieun lah pondok. Di dinya lah terus ngawuru Syekh Asnawi.
istimewa muridna di mana-mana. Terus lantaran zaman Belanda jadi ada di NTB ku Belanda loba santri loba masyarakat tu datang Belanda ngintek. Wah iya ya musuh aing jak Belanda. Jadi urang ulah aneh lamun boga santri di musuhan ulah aneh tah kumaha eta titik Abdul Karim bahasana ka Syekh Asnawi ceng sun sir kalwahsu jadilah anjeun seperti satu kesir sakitu doang amanat ti guru torikohna sir kalwahsi maneh cicing kos hewan kesit lamun didelekeun antum lamun ditewak hese ditonton antum lamun ditewak hese tah kuari kula dongeng eta teh percis kos guru kula di dieu kaya ngobrol jeung urang lalagaan komo jeung kula mah uplekna luar biasa jeung sajeun ge kitu keneh ketika terojol bae datang lurah lumpat cenah teu bisa ditewak jangan teu bisa keur ngobrol-ngobrol aya bae anu make seragaman saha itu camat bangunannya teruskeun bae ngobrol ka jero nya nama aju di jero ka mana meureun wah ieu sapi kesit ka jeung dukung aja ya hese nya nama aya RP bae ge lumpat aya sasaha bae ge lumpat masyaallah percis kuari muridna kinerja kitu eta percis lumpatan bae ngan nama ka pendopo jadi dibalik itu mana teh sia jaya budak-budak teh kasih budak iyalah kalau mah tadi ceritakan keistimewaan wasiat guru ka murid syirkal wahsi eta bae hiji dilaksanakeun ku Syekh Asnawi pohara luar biasa. Nah di antara keistimewaan Syekh Asnawi diberi gelar Syekh ku guruna tadi nama Asnawi bae diberi gelar Syekh berarti tanda nyana teh geus siap jadi khalifah ditambahan deui Syekh Agung eta teh penambahan guru. Nah tahun 1883 ieu oyag-oyagan Merapi nah didinya lah Syekh Asnawi ningali ke arah Gunung Merapi sanggisa ningali manehanana ngumpulkeun masyarakat sadaya masyarakat wayahna coba ieu nyilip kabeh ulah aya di dieu lamun percaya ka kula mangga lamun teu percaya mangga nu jelas kula mah dak nyilip ka kaula jeung pamajikan keluarga jeung santri nyilip maka nyiliplah Syekh Asnawi ka kampung Muruy aya kampung Muruy tanyakeun ka Ki Jamal kula teu tinggal di mana Muruy eta aya Buruy dina kampung Muruy di dinya nya nyilip beserta keluarga jeung masyarakat berikut santri nah andalanya Masya Allah didinya tanyana ada terpercaya malah si Asnawi kekara budak kamari dipercaya tekebal tsunami modar kalau sembarangan mantap mun haji jaya ngomong sih ada nya nama keboba di pojok beres sudami turun deui kehendak dibangun deui pondok pesantren tadinya lah tahun 1893 berarti 10 tahun kemudian anjeunna rencana ngabangun masjid didukung ke seluruh masyarakat nyeunah masjid nu kuari nu urang sok singgah teh dibangun tahun 1893 ngan beres fondasi kayu-kayuna teu layak dipake cek sarasa urang di Lampung aya kayu gede jasa ngan hese warna coba bebeja ke Asnawi bejakeun kitu ngobrol lah jeung si Asnawi cek si Asnawi Lampungna Lampung mana Lampung Selatan yuk urang ka ditu ayo diantarlah ku tokoh masyarakat bener eta tangkal kayu ku 10-an teu katangkal ku gede-gedena tangkal kayu
Cecah asnawi wahai kayu anjeun teh geus diragaji geus dikampakan tetep hese-hese leh batur ieu masa kieu be anjeun dek ditular teh dikampak diragaji ieu mah lain jang naon jang masjid caringin sakitu bae kamu nyangakeun sadaya-daya ka Gusti Allah yuk urang balik kabeh kunaon atuh begitu balik tangkal kayu geus aya di basisir. Kos kitu teh asnawi teh nu mantep kurang disarahan teh lain lalawara saha nu mawa eta tangkal kayu sakitu gedena geus di basisir ditonton ku kabehan sageus ditonton cek asnawi teh kudu ditonton engke ge leumpang sorangan kacaringin atuh baralik kabeh manusia kabeh masyarakat balik tangkal kayu geus aya dicaringin. Masya Allah palingan ulah samarangan orang jadi kiai tah kudu kos sapi kurang resep ya pas gitu jadi kiai rasanya bangun menang letek itu orang gelut artinya hanya lagi lawan gelut mah ya cek jana dia ngomong lagi rame iya dini sepi ngomong di sel dan dirisnya teger katanya Masya Allah kaserta aja sama tayilah Syekh Asdawi atuh diragajian jadilah balok-balok natel memang di Lampung Selatan lumpang sorangan mementak sing ade etong masjid eta diberi ilham ku Gusti Allah seperti eta bentukna ternyata horing di luhur paranting musyawarah baik musyawarah jeung ulama nu hirup oge musyawarah jeung para ulama nu geus marawat jadi bisa musyawarah teh jeung ulama nu hirup oge jeung nu marawat Haji Nur Jaya dipercis kos kisapik tadi musyawarah teh jeung kuntilanak jeung jumlah tinu mawa teh geus sarua. Istimewa. Masya Allah karim luar biasa. Itulah Syekh Asdawi keistimewaanana di antara keistimewaanna deui begitu Masjid Banten dibangun dimusyawarahkeun salah satu panitiana kudu Syekh Asnawi lantaran nyana pamajikanana jeung mitohana masih keneh keturunan di Banten siap Syekh Asdawi jadi panitia ngarehab Masjid Kesultanan Banten begitu siap nyana datang nekat ulah mamun masjid ieu can jadi moal balik ka Caringin dibentuklah panitia sanes dibentuk terus mulai ngabangun Masjid Caringin duit kayu hese nyana lalampahan deui ka Lampung ditanya Kiai neangan duit batu ka Lampung mau moal mangih kudu ka Jakarta neangan duit mah di Lampung mah mana aya duit ieu mah urang mah ngabutuhkeun dana berarti kudu ka Jakarta besi mama boga channel besi mama boga kawau di Jakarta mending ka Jakarta cek Syekh Asdawi cadu masjid kudu nyokot duit dibiayaan di Jakarta duit haram maning ka Lampung cekna saya aya dipercayain kabehan masyarakat tapi nya nama indit ka Lampung ngaji di Lampung sanggeus ngaji ngabejakeun bahwa di Banten ngabangun masjid kekurangan dana kekurangan kayu nah ieu mah beusi dek ngilu mangga beusi teh doana bae ti harita langsung udunan eta teh di Lampung Selatan udunan cukup sekali bae cek Syekh Asnawi geus teh kudu 2 kali 3 kali geus hasil ieu duit kukula dek dibawa teh dihitung deui tama duit sapira duit Lampung balik ka Banten begitu dibuka godag teh mahi tah cek sapik tuh ka duit dewe kan tapi lain wirid teh mah pik kalau umat teh Masya Allah luar biasa jadilah masjid tah eta ulama asok ngamati dina manqobah dina naon kitu manakibna istimewa amat embung nyokot duit di Jakarta padahal mun manehanna lalampahan ke Jakarta saucap nyata nyana ngomong kos kitu cadu masjid wali masjid Banten kudu dibangun ku duit di Jakarta haram sama duitna maning ti Lampung urang mah jadi mun ka Lampung duit di mana tuh di Lampung kurang Lampung aya ka dieu jangan duit kudu ka Lampung nah balik jadilah masjid setelah jadi masjid balik ke Caringin kelila kadengi ayat kehuruan
di Lampung boga murid waktu manehanana ngajar di Lampung kahuruan teueuh nu nyahoeun nyana hungkul nu ningali teueuh nu ngadenge iwal ti manehanana turunlah nyana ka bak masjid nu handap tadi hareupeun masjid caringin aya bak nya di dinya turun kujana disimbrekeun pareum disimbrekeun 3 kali pareum dicaringin anu disimbrekna nu pareum di Lampung. Masya Allah tak orang lamun bisa kos kitu teh istimewa. Nah iyalah walaupun geus teu kudu dicaritakeun anu jelasna eta Syekh Nawawi berjuang anu luar biasa. Setelah eta lantaran masyarakat berbagai lapisan lain dari tokoh Islam bahkan Cina, bahkan Belanda, bahkan Jepang datang ka manehanana. Jepang harita anehun ka Syekh Asnawi loba keanehan-keanehan cuman kafir makos gitu dibalik ningali keanehan nyana jadi mata-mata akhirnya ditangkaplah Syekh Asnawi di penjara Tanah Abang selama 1 tahun dioper ke Cianjur 3 tahun di penjara selama 3 tahun teu eureun nyana mah beuki munajat ka Gusti Allah cak jangan nikmat horeang di penjara teh beuki nyinahin ibadah teh sebab nu ngahalangan iwal ti diri bae jeung Gusti Allah ya karing bingungeun Belanda ge lantaran seserian bae jeung keanehanana sok aya tamu di jero LP lobaan padahal dikunci ketika datang kadinya pengurusna dek ningali si surusup eueuh sorangan tidinya kaget wah asana ieu sekian lain jelema meureun itu beri keluarkan bahaya ya itu wajah Asnawi. Nah boga anak merana eta adalah Kiai Haji Abdul Hadi kemudian Kiai Haji Abdul Hadi dititipan kita teruskan pesantren kemudian minantuna Kiai Haji Ahmad Khatib tidinya langsung mana anak-anak dikeluarkan sanggeus dikeluarkan terus nyana teh asup ka Hizbullah tahtu urang lamun nyaho dina mana kidda maca abuya cidahu asup ka Hizbullah seluruh santri asup ka Hizbullah saat eta dek melawan penjajah encan merdeka harita teh berperang santri loba nu korban lain dari dicaringi diserang di Pandeglang lain 200.000 nu kena bayonet para raek jadi syuhada tidinyalah Ki Ahmad Khatib bangkit yang melanjutkan perjuangan nah gancang cerita dari lantaran singkuring lima dipotong-potong baik tahun 1800 gitu 90 tahun 1900 gitu 90 sabaraha eta tahun 1993 pupus anjeunna dikuburlah didinya di basisi disarahan kurang kabehan tahun sabaraha pupusna du jelas mah umurna 87 tahun 87 tahun anjeunna pupus muridna di antarana di Tangerang loba Allah ngajelaskeun tentang ahli-ahli negara khususnya kaum ahli Mekah nu balang kawarah teu iman ka para utusan-utusanana anu balukarna ku sebab teu iman ka para utusanana disiksa ku Gusti Allah didongengkeun ku Gusti Allah tentang kaum Kangjeng Nabi Lut didongengkeun ku Gusti Allah tentang kaum Kangjeng Nabi Soleh dicaritakeun ku Gusti Allah tentang kaum Kangjeng Nabi Syuaib caritakeun ku Gusti Allah tentang kabangkawarahan kaum Kangjeng Nabi Hud kaum Kangjeng Nabi Nuh jeung nabi-nabi nu lainna anu teu percaya ka para nabi-nabina
disiksa ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Cek Gusti Allah sing hade lain eta bae. Eta teh jang percontohan-percontohan, jang itibar-itibar. Ketika negara mana bae kaumna teu nurut ka rasulna, tertutup kemungkinan ku aing siksa kaum tersebut. Masya Allah. Konsepna hayang makmur, berlimpah ruah cara kamari. Hiji amanu, nomor kedua wat takau, iman jeung takwa. Masya Allah. Babari di ngomongkeun diucapkan nama babari jasa iman jeung takwa. Praktek da Gusti Allah nu agung hese jasa. Boro-boro batur sangkirang urang ge nu sok ngaji bae titah takwa teh hararese. Titah takwa nu bebeneran teh hese lain lalaga. Nah, ieu lanjut ieu. Afa amina ahlul qura ayatiyahum basuna bayata. Di negara-negara anu ahli-ahli negara tersebut ternyata geus para rohoan ka instruksi para rasulna. Kuari urang di akhir zaman negara anu diutusna di akhir zaman mah Kangjeng Nabi teh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu itu zaman Kangjeng Nabi, berlanjut ke zaman Khalifah, berlanjut ke para tabi'in, berlanjut ke atba tabi'in. Kuari urang di zaman kepemimpinan Jokowi. Ternyata barang ditaliti ku urang di negara Indonesia anu tadina 90% Islam, kuari menurun menjadi 85%. Kafir naik di Indonesia, Kristen naik, Katolik naik, Protestan naik, Buddha, Konghucu, Hindu naik, Islam turun. Kajian heulana, dia tetap mayoritas orang. Barang kurang ditinggali nu mayoritas di Indonesia teh bahkan mayoritas nu jadi pejabat teh geuninganan agamana Islam. Tapi barang ditinggali moral, nah orenganan moral geus lain moral Islam. Lamun urang kuari ngadenge bahwa di DPR teh neuleuan gambar X3 tarolol. Kuari mah di HP-na teh geus masing-masing aya gambar-gambaran susu nu terbuka. Berarti kan resep. Emang kiai resep ulah ngomong ka aing. Ilanan ieu mah batur baheula. Eta keur carita si HP-na. Keur carita eta bagian daripada moral. Kuari lamun urang carita anu geus kanyahoan ku urang sabaraha menteri anu ngurusan negara urang anu disel. Sabaraha gubernur nu eta teh ngurusan agama urang nu disel, sabaraha bupati nu ngurusan negara urang nu disel, sabaraha camat, sabaraha lurah. Berarti moral bangsa teh penggedena bae geus kos kitu. Kuari neuleuh rakyat, ya Allah ya Rabb. Urang neuleuh di pengajian kos kieu mareke kopeah mareke tiung teh. Ketika geus bubar jelemana ieu keneh tiungna dipikeun. Ini kumaha deui coba. Tarolah urang mah geus kaeusi di jero benak hate ku ilmu. Aya ngarajadadasieun ka Allah, tapi nu teu ngaji. Lamun urang neuleuh di ditu di Cikupa di perumahan naon karana nu di Cikupa teh. Eta kapan anu ngeusianana anu trek-trekan anu ngetrek anak urang. Anu mabok bukna beureum sabelah teh kapan anak urang
anu mamawa awewe degapan anak urang hartina anak urang teh jelema muslim da teh moral berarti geus kos kitu ya Allah ya Rabbi ieu moral bangsa teh geus kumaha geus eueuh persatuan jeung kesatuan teh geus teu ngahiji ku ari urang neangan neuleun nu mabok geus lain di Grogol deui geus lain di Jakarta lain di Bandung deui di hareupeun imah ku ari mabok di hareupeun imah ku ari judi di hareupeun imah ku ari zina berarti moral geus parah jasa geus parah ulah disalahkeun ka masyarakat ulah disalahkeun dua sinpani dua penggede hiji ulama dua umaro ketika eta rapi masyarakat bakal rapi ketika eta teu ecrek masyarakat bakal leuwih teu ecrek lamun kiai na bae anu jadi panutan di NU geus disogok atau komo bangsa atau komo umat endeu kumaha deui tinggal kitu bae ulah ese-ese ngan alhamdulillahna NU Tangerang mah sareng henteu maksudna teu kasogok henteu kasuap henteu teh mah alhamdulillah sehat teh mah bener lain lalagaan ya bener ya seetik ongkos mah masalah lah teh mah geus lah iya tuh lama gravitasi dah gede ketika muktamar NU teh ingin mengikuti selain sekadar ingin mengikuti tapi ingin menyaksikan timana timani berkorban demi NU kuari masyarakat hanya biasa-biasa geus grafit ente tertarik geus mun urang nyebuteun maunat gede teuing geus naon kitu ngaranna geus sinaran gede teuing geus nusuk nyamber teh naon ngaran-ngaran manit mah gede teuing Masya Allah ya urang teh urang edu teh kultur edu urang ye rusak berarti negara ulah disalahkeun umat sebab kumaha nu dua pamarentah rusak kiai rusak umat leuwih rusak pamarentah bener kiai bener umat bakal bener untung masih kene aya di hiji dua pemerintah nu rada bener hada ai bener jasa moal rada untung kiai deui lembur-lembur masih kene nu rada bener jasa memang geus hese rada be rada nah ieu keur bari moral bangsa geus kos kieu geus teu ngatur ku ari geus teu nuturkeun ka Kangjeng Nabi seakan ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi awas ketika Kangjeng Nabi nita salat jelema geus teu salat ketika Kangjeng Nabi nita puasa ambalaya nu teu puasa terbuka ku ari mah teu puasa teh ketika Kangjeng Nabi nita zakat jelema geus teu ngazarakat ketika Kangjeng Nabi tita nutup aurat bagi wanita ku ari geus terbuka ketika Kangjeng Nabi ngaharamkeun mabok jelema marabok ketika Kangjeng Nabi ngaharamkeun zina jelema zararina ketika Kangjeng Nabi ngaharamkeun korupsi maling jelema korupsi jeung maraling berarti ngabohongkeun ka Allah ngabohongkeun ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam geus sing hade ulah aman-aman urang aman jasa nu mantak di dieu make bahasana ge apa amina ahlul qura maka apakah ngarasa aman ahli negara anu ngabarohongkeun ka Allah jeung ka Rasulna geus ngabarohongkeun ka instruksi-instruksi Kangjeng Rasulullah anu dilanjutkeun ku para ulama ngarasa aman layat yahum tina datangna basuna siksa kaulan wagung cek Allah bayatan ti peuting ulah ngarasa aman sia teh kusabab sia moral sia teh geus lain islami sia geus ngabohongkeun ka Allah sia geus ngabohongkeun ka aing cek Allah sia geus ngabohongkeun ka Rasul aing awas sia ulah ngarasa aman datangna siksa aing ke ti peuting ku aing sia disiksa wa hum naimun sia keur melolor harees disiksa ku aing sia Yogyakarta gempa peuting Masya Allah gofiluna anu keur poho kana siksa ku hari mah tu para roja kabehan ge urang inget so tadi jero pangajian ja geus kalaluar mah ja paroho kabeh ge
kumaha para rohona atuh kiai bae ge sanggup nonton TV ti isuk datang ka magrib datang ka peuting kiai eta kiai goblok teh si kiai tolol teh kiai lah cek aing mah minggu hareup moal ngaji deuna ge atuh kiai berjamaah jeung santri nonton main bola di TV cak jana istiqomah jana kan poho ka Allah eta ngaranna poho ka Allah geus puguh nyana beralasan ieu mah cenah kiai boga TV ge jangan ngadengekeun berita tuh kumaha sia bae sia-sia nu boga tuh sia-sia anu bisa atuh aing mah teu hayang teu naon Allah satu sia teu kudu ngomong ka aing bener sia kitu bener sia salah sia ya ternyata tuh kararieu bae jadi TV teh kiai baheula mah kula nosok di dongeng-dongeng kapan Kiai Hairun teh mun urang nyaba dihareup aya kitab mun nyaba kabenerannya keur aya di patengahan di tengah patengahan aya kitab mun nyaba keur di dapur aya kitab mun nyaba nyana keur di luar aya kitab jaki itu kiai baheula mah Kiai kuari mah jang paranti nonton TV dihareup TV-na aya jang di tengah TV-na aya jang di dapur TV-na aya jang urang dapur di kamar ge aya TV Kiai kuari mah TV bahkan kurang puas meuli HP-na ge nu gede teh nu aya layaran HP naon kana tuh sia mah nyahoban keur ngising ge nonton TV berarti kan rusak jasa ieu rusak jasa Masya Allah tapi urang ngarasa aman bae ku karusakan eta nu mantak aya Hamzah fa amina ahlul qura Hamzah lil inkar lit taubih hei masyarakat Indonesia cak Allah ya cak Allah ulah ngarasa aman sia afa amina ahlul qura ulah ngarasa aman sia ku ahli-ahli negara masyarakat ngabohongkeun ka Rasul aing ulah ngarasa aman tina datangna siksa aing ke sia ku aing sia keur malolor ku aing didatangkeun siksa digempakeun sia ku aing cara umat-umat nu baraheula ku bolon-bolon teuing sia eta takus itu ulah ta fa amina lil inkar atawa li taubeh cek Gusti Allah ilmu aya di sia pangarti aya di sia masyarakat amburadul ku sia diantepkeun aduh sia teh kunaon ngarasa aman-aman teuing atuh sia teh kana datangna siksa aing ku bego sia teh ilmu sia teh eta teh titipan ti aing kunaon ilmu sia teh teu ngajagaan ka sia eta teh hawa nafsu sia nu pohara jasa hehe cak Gusti Allah nanaonan sia tau beta ku tolol-tolol ting sia tuh deuh masyarakat ahli negara anu geus rusak tapi sia ngarasa aman bae deleukeun sia lamun sia ngarasa aman bae kade sia deuleuh umat nu baheula ngahinakeun naon kitu ngaranna teu nurut ka rasulna disiksa ku aing sia ge ahli negara ahli Cikupa, ahli Balaraja, ahli Curug, ahli Sepatan, ya disiksa ngan Cilongok. Aman. Sebab eueuh nu zina di Cilongok mah. Mantep. Nu mabok eueuh. Nu judi eueuh di Cilongok mah. Aya ge di Balaraja ngan di deuleu KTP-na urang Cilongok. Aya nu zina di ditu di Cikupa barang dikatewa ku polisi KTP-na Sukamantri ngan nyana di luar jadi tetap diri mah diamankeun sebab di luar gitu paling goyang setik lah ya Allah ya Rob sing hade urang ulah aman-aman ka hade kade Allah geus ngadongengkeun umat-umat nu baheula anu teu nuturkeun ka Rasulullah inkar ka Rasulullah disiksa atuh sarua aduh kuari ge marukan kumaha ya Allah ya Rabb
awa amina ahlul qura ayatiyahum basuna duha wa hum yal'abun jeung deui apakah ngarasa aman ngarasa tenang-tenang bae ahlul qura ahli-ahli negara khususna di negara urang ieu kabenaon kitu ngaranna negara Tangerang kade ulah ngarasa aman tina datangna siksa kusebab masyarakat geus teu nurut ka Rasul titah ulah mabok marabok bae titah ulah zina bae titah ulah maling korupsi tapi nyana ngagawean bae titah ulah kredit makin menjadi-jadi kreditan cek jana ulah ngadengekeun kiai di Cilongok mendingan ngadengekeun kanu ngahalalkeun bela jasa rua bae itu kiai awas ya tsunami datang sia ulah ngarasa aman ahli-ahli negara tina siksa Allah sebab telurut ka Rasulna awas ya siksa ku aing cak Gusti Allah duhan waktu duha wa hum yalabun ketika nyana heureyan ulinan ameng-amengan keur lalagan dele Aceh waktu duha tsunamikeun ku Gusti Allah Yogyakarta penting ku Allah Berang Padang Masya Allah karim urang teh geus ditegor ku Gusti Allah tuh galunggung deuleu tuh Yogyakarta tuh Padang tuh tsunami tuh Ciamis Pangandaran disunamikeun ku Gusti Allah Sukabumi digoyangkeun ku Gusti Allah Garut ieu ge panas termasuk tegoran ti Gusti Allah kade ulah ngarasa aman kusabab pemerintahan urang tina tahap awal dek ningkatkeun pertanian swasembada dipersiapkan kumanehanana alat-alat berbagai alat-alat berat yang dikirim ke berbagai kabupaten-kabupaten geus diinstruksikeun di luhur tetapi rencana tinggal rencana Allah anu ngabogaan stop ku Gusti Allah hujan di Sabang sampai Merauke hujan ku ari nyeunan hujan bae geus sabaraha miliar pemerintah emang iya hujan teh anang asli lain sia mah teh nyaona naon ditanya geus hujan entos kiai alhamdulillah banjir aya guludugan eueuh sabaraha miliar ku ari kerugian lain kerugian ieu nyeunan hujan nembakan hujan eta ge kudeudeuh keneh ka masyarakat daripada panas jasad tapi can aya hujan nu asli ti Gusti Allah ini kumaha coba ieu pertanian sabaraha ribu hektar sabaraha ratus hektar sabaraha ribu hektar di berbagai kabupaten anu geus teu kalah telaan ku ari teh masyaallah tinggal aya Karawang-Karawangna doang geus lain tina cai hujan tina Jatiluhur tina kiriman-kiriman kitu senyaho urang Jatiluhur lamun disaatkeun ku Gusti Allah dak nu madak di urang we di urang sadane bocor ternyata PDAM na teh jalan jang kota mah rahasia Allah saat sumur eueuh caian sadane kandas bendunganana bocor nu kasedot adalah taneuh nek kumaha deui rahasia Allah keur ditegor urang ku Allah sia de kunaon urang ngomong kejadian alam kieu lah alam balikeun atuh pikiran ieu langit nu Allah ieu bumi nu Allah urangna nu Allah kita nurut ka Allah ketika teu nurut ka Allah melalui rasul jeung ulama nu balaleuneur teu nurut siksa sia ku aing ieu kakarak teguran tetep bae sugan aya pamarentah anu ngadengungkeun tobat can aya sugan aya kiai hayu urang tararobat can aya kebae kiai ge nunggu instruksi ti pamarentah sebab naon aya instruksi mah sugan bae aya ieu tama moal beres tobat kos kitu mah timbul tina nurani atuh timbul ieu masyaallah karing hararese amat tuh urang lamun nyebut nurani ngeunaheun asup ka jero hate tamun nyebut birani si mbak itu mah iya nah ya tegar ku Gusti Allah ulah ngarasa aman hai ahli Cikupa
ulah ngarasa aman hei sepatan, ulah ngarasa aman hei Tangerang, seluruhna bupatina instansina para kiaina ahlul qura kabeh berarti tina pejabat ulama jeung masyarakatna awamina ahlul qura ulah ngarasa tenang-tenang bae dibere panas ulah titah tobat tah coba beuh lamun aya bupati kuari ngayakeun kitu pembersihan tidak boleh ada yang mabok ketika ada yang mabok panggil gesel ketika aya nu zina panggil mun aya rangda bawa ka ditu ka pendopo amankeun ku bupati mantap biasa cek bupati teu kudu dititah kiai teh mah aya rangda diamankeun mah kabehan ulah nungguan sumantak ahli-ahli Allah mah kuari ge hudang ti peuting henteu mikiran sorangan mandi salat terus tadarruk ka Allah tahajud salat hajat terus ka Gusti Allah ya Rabbi ieu teguran ti Gusti panas lain lalagaan lantaran can aya tanda-tanda ndek hujan menurut ahli palakan kadeuleu tanda-tanda lamun ndek aya hujan mah duku kula dicaritakeun kamari teh lantaran malaikat nu ngageugeuhna per tahun per bulan per minggu per harina teh aya ngaran-ngaranna nyana selalu mere tanda-tanda lamun ndek hujan mah malaikat poe ieu teh malaikat kukula moal dicaritakeun ngaranna mun urang nyaho bahwa nyana teh mere tanda ndek hujan malaikat anu ngageugeuh poe ieu malaikat anu ngageugeuh dina minggu ieu mere diantarana tanda dek hujan teh aya angin anu tiis kana ceuli cek malaikat ku aing dibere ketika endek hujan asli ti Gusti Allah ceuli katiup ku angin tiis tuh mulai aya sia mah teu memperhatikeun kan tiup ku malaikat ditiup teh malaikat tilok main-main malaikat memang main-main teu bomun malaikat main-main bahaya mun aya malaikat lalagaan kamari ke tahun baru jelema make trompet pratet 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 malaikat Israfil neuleuh wah nu aing jadi tiup ya ku aing brot atuh bahagia amat cilaka ujiannya mah kumaha gitu malaikat bantu terpancing emang kipu doli terpancing lamun malaikat Israfil terpancing urang geus aya di mana meureun atuh henteu ceuk nya aing menungguan instruksi bae ceuk malaikat nu mendak mahasiswa di Bandung mempertanyakan ke dosennya, Pak, ya saya mau bertanya, ada apa? Malaikat Jibril itu kan tugasnya memberi wahyu, membawa wahyu kepada para rasul. Iya. Sekarang kan rasulnya sudah tidak ada, berarti dia pensiun. Yang mau saya tanyakan sekarang kerjaannya apa? Teka jawab ku dosen. Teka jawab ku dosen. Iya ya apa ya? Sajadah saya. Oh. Ese. Terus bertanya di universitas baheula mah IAIN Cipadung kuari mah UIN meureun terus datang ka sababaraha universitas naik terus ka Trisakti ka ITB teu kajawab ku dosen aya lah kiai nu sok di masjid bae nu magahana ge lah paling ge 20-an nu bari batuk bae asal maca wa yajibul mukallaf asana ieu bisa ngajawab mah ieu Yana nanya, kayak ya, saya mau tanya, ada apa? Malaikat Jibril kan tugasnya membawa wahyu kepada para rasul. Benar, pinter hujan. Tapi kan kuari rasul geus aya diakhiri ku Kangjeng Nabi urang. Ieu tugas malaikat Jibril berarti pensiunnya. Atun tejang teu pensiun. Naon atuh kuari tugas? Kuari tugas na malaikat Jibril mah ngumpulkeun batu, ngumpulkeun batu. Jang naon? Jang meupeuhan sia. Ini sia ka ditu bisi ka peupeuh. Bisa da kiai. Aing cenah kos kieu mah jawabanana ye. Jago tuh kiai. Kabeh dosen-dosenna ge bakal ditimpahan ku batu ku malaikat cek kana. Pan.
malaikat Jibril teh kuariku bom buat tugas loba jasa duk ditimpah-timpah anu bener ge saya teu percaya ka aing marah kiai ini tadi mah batuk bae kuring teh ja marah mari kiai bakal ditimpakeun ku malaikat Jibril ka para mahasiswa ka para pelajar SMA SMP SD kabeh termasuk ke para pejabatna bakal ditimpahan ku batu ku malaikat Jibril ulah tenang-tenang sia cak eta kiai kiai kolot juga gak amat cak bisa jadi kos gitu lantaran dosen-dosenna pejabat-pejabatna jeung kiai-kiaina geus teu nurut ke malaikat Jibril geus teu nurut ke wahyu nu dibawa ku malaikat Jibril ka para rasul kakedeung deui ujala batu sing gelembung ti heula kanu nanya ka aing sia ampun cak balik sieun nya aing mal nanya-nanya deui ka nya cak ya teu aya aing aduh serem jasa teh kiai cak nya ieu awa amina ahlul qura masyaallah teu mantap ulah sembarangan nanya ka kiai ahli Allah mah bakal malik ka nyana sorangan itu kiai sok diuk baik itu emang kumaha kitu jawabanna meyakinkan kiai kos kitu geus tata mahasiswa barang datang ka imah aing bingung cenah deuk nyieun artikelna ya bingung ye makalahna kumaha ye masa malaikat Jibril ngumpulin batu jadi bingung nya ge aduh aing sakieu teh datang deui itu mahasiswa kiai jangan sembarangan ceknya ini harus berdasarkan dalil sebab saya sedang membuat itu makalah yang akan diajukan ke dosen jadi kalau saya ini bertanya harus ilmiah jawabannya diuk siap bego oh nyana geter-geter aing sekali ieu cenah lah geus lang moal nanya deui geus aing mah iya diberi ayat nih afa aminalul qura dua ayat afa aminalul qura ayatiyahum basuna bayatan wa hum naimun awa aminalul qura ayatiyahum basuna duha wa hum yal'abun emang tiba heula ge malaikat Jibril anu dititah nyiksa-nyiksa ku Gusti Allah tadi instruksikeun ku Gusti Allah melalui malaikat Jibril balikeun itu nagara nu dicicingan ku kaum Kangjeng Nabi Lut balikeun Jibril nu dititah Jibril itu bere angin kaum Kangjeng Nabi Hud tiupkeun angin instruksikeun Jibril nu dititah nah baca ku sia ayat ieu ketika dosen ngadidikna geus teu karena Allah karena materi jeung duit ketika rektor hanya untuk mencari sesuap nasi di universitas jeung di institut ketika kiai ngajar geus teu ikhlas hanya memamerkan ilmu-ilmuna di berbagai majelis taklim berbagai kantor dan berbagai tempat-tempat tunggu tanggal mainnya Jibril bakal datang nyiksa kiai tersebut kadenge ku teu sia mahasiswa geus kula moal nanya di sabada sia indit sia ka ditu diperdalam ku nyana ieu ayat ieu bener begitu diperdalam ceurignya dibere hidayah ku Gusti Allah setelah hidayah neangan guru kapanggihlah jeung seorang wali Allah nyana berguru ditinggalkeun ku nyana pendidikan formal anu nyana meunang kitu ngaji atau sekolah dididik di SD SMP orang Indonesia moal dibejakeun ngaranna hirup keneh kuaring geussan nya nama tetapi setelah saya sarjana geus ditinggalkeun di Picieun mun di urang ki Mufasir eta teh sarjana hukum esa di Picieun ku nyana kasarjaanana topi nu hideung nu aya buntutan ka dieu teh masterna geus eueuh itu ki Mufasir tanya ka ki Mufasir
salah seorang deui mahasiswa nu ieu nu kukula didongengkeun nu bertanya-tanya tentang malaikat Jibril dijawab nu ngajawab geus maot kiai di Bandung. Nah kuari nanyana ibadah ka Gusti Allah, bahkan menteri penerangan Harmoko datang ke manehanana terus diskusi jeung Harmoko mantap Harmoko kuari henteu berkeliaran ge selalu jeung manehanana bertobat ye. Lamun Harmoko baheula jadi menteri penerangan, ditambah deui menteri luar biasa, ditambah deui menteri luar kebiasaan. Nyana geus bunga mana kuari. Geus tobat nya mah dipenta ge dipenta kuari, dipenta. Komentar tentang Indonesia teu daek. Geus teu daekeun. Sulit saya untuk mengomentari di Indonesia. Cak Harmoko hirup kene kuari Harmoko na ge. Enggak saya mau dipenta sabaraha. Kitu penggede datang ke manehna sabaraha. Wartawan datang ke Harmoko tetap bungkem sulit sebab itu bekas saya, sebab dari saya lengser bukan makin membaik makin hancur sejak saya menjabat saja sudah begitu apalagi sekarang. Jadi mau membicarakan tentang Indonesia bagaimana Harmoko na hirup kene jadi cenah kiai nang nyana ulah nanyakeun ka aing saya kiai nang di mana nyokos itu ulah sok nanyakeun soekeun sia ku aing hirup kene Harmoko tuh emang kumaha embungeun nya mah embung tidak mau saya eta teh kos kitu teh dipublikeun di koran sebab naon ngisinkeun bangsa. Orang luar negeri emang teh loba nu datang ke Harmoko di Inggris di Amerika loba nu datang tetapi apa pernah dijawab tentang Indonesia? Tidak. Ketika nanya tentang Indonesia tanyalah kepada pejabat yang sekarang sedang menjabat. Ketika ditanya bagaimana Pak Harmoko tentang Presiden Jokowi, Jokowinya masih hidup, tanya Jokowi. Bagaimana tentang PDI, Megawatinya masih hidup, tanya Megawati. Harmoko geus teu daek. Masya Allah, hebat jasa. Geus cenah mah. Kuari mau sajadah, salat. Boga perusahaan leuleutikan jeung sakadar. Nutupan kabutuh manehanana indah jasa hirup tah nyana sering berdiskusi jeung mahasiswa eta kabeneran aya guru seorang kiai ahli Allah nyana ngaguru kadinya asup ka jero hatena ninggalkeun dunia perpolitikan perekonomian perbudayaan kuari menuju ilahi Allah subhanahu wa ta'ala. Ilah ayat bedas lain lalagan lamun ahli negara wari brutal, moral nara rusak, kemudian tersadar, timimiti, anu ngageueuh dia tahu wilayah, kabupaten, bupati, jeung instansina, provinsi, gubernur, jeung seperangkatna, luhur RI 1, para kiaina, baik di MUI tingkat atas, MUI tingkat daerah, MUI tingkat kecamatan, tersadar, leuleuh kebangkrutan moral bangsa. Awas cak Gusti Allah ulah tenang-tenang atuh sia siksa ku aing sia mun teu peuting beurang ku aing sia disiksa ulah nungguan siksa ieu geus tegoran lain lalagan gunung nu kuari batuk bae geus sabaraha gunung geus teu bisa diobatan batuk bae terus ke gunung meureun teh mah geus aya ieu kan virus beureun di jero teh ieu geus teu bisa. Masya Allah lain lalagan ya di urang teh panas sing hade teguran ti Gusti Allah hujan hanya sekedar buatan jang supaya niiskeun daerah ulah terlalu panas hujan asli mah asup ka taneuh timbul cai ti handap ka luhur ieu mah teu hujan asli mah lain deui lamun tas hujan jukut jarara di harejo ieu mah teu kitu coba tetapi tetap urang alhamdulillah rada tiis bae. Ngan lain eta coba nu kudu disadarkan lain hayu babarengan lain hayu kompetisi jeung Allah panas hujankeun ku aing panas hujankeun ku aing aing ge bisa nyieun hujan aing ge bisa nembak hujan aing ge bisa ya cek Gusti Allah dipanaskeun leuwih mantep sia ku aing ye sembarangan cek Gusti Allah lain hayu nasehatan masyarakat dulur wayahna coba nu mabok eureun mabokna ke geus musim hujan mabok deui tukangnya nasehatan Golkar sama kos gitu mah tirok bareres itu bener dengan nasehatan anak Masya Allah Karim
ditegor ku Gusti Allah deuleu umat nu baheula teu nurut ka Rasulna siksa ku aing tidak menutup kemungkinan kuari teu nurut ka Rasul aing siksa ku aing ulah ngarasa aman sia nonton TV bae nonton film bae SMS-an bae HP-an bae sia dan lain-lain sebagainya terus korupsi terus maling terus zina terus mabok dan lain-lain sebagainya deuleukeun ku aing mun teu berak penting siksa sia ku aing. Na'udzubillah min dzalik. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Maka apakah ngarasa aman ahli negara karena panyannupaya Allah yakni istidrajuhu karena panyungkun Gusti Allah terhadap ahli negara binikmatiku nikmat diberi kanikmatan ku Gusti Allah ahli-ahli negara terutama di Indonesia sebab di Indonesia mah dipikabi tahu negara-negara saja loba kanikmatan anu timbul ti bumi anu ti diri urang kanikmatan sehat kanikmatan segala rupa loba diberi ku Gusti Allah hasil bumi anu luar biasa. Urang digali dihandap timbul emas, digali dihandap timbul logam, digali dihandap batu ambalaya. Geus puguh di Garut ti baheula ge aya batu-batu Garut. Kuari mah batu Garut teh aya nu beureum aya nu koneng baheula mah khusus batu Garut teh ngan hejo wungkul. Saingan jeung jamrut lantaran boga kekerasan anu luar biasa ketika geus ngenclong bagus batu Garut seimbang jeung jamrut baheula. Kuari mah nu koneng aya nu beureum aya nikmat ti Gusti Allah eta teh panyungkun ti Gusti Allah jang ibadah dikaluarkeun deui di ditu di Medan batu bacan dikaluarkeun deui di Aceh batu giok dikaluarkeun deui ti berbagai daerah Masya Allah batu ieu lain lalagaan di urang mah subur jasa ti mimiti emas baheula mangan cikotok doang kuari mah di Palembang timbul emas di Garut timbul emas dan lain-lain sebagainya geus puguh di Brebes mah emas teh sakopeah mah lulu lain lalagaan emas mah lulu emas tono tah mah logam teh perak teh perunggu teh ya Allah ya Rabbi lamun urang ningali pabrik besi baja ti koran aya di urang lain lagan teu beak-beak besi datang kanu jadi direkturna datang kanu jadi bosna urang Australia urang luar negeri urang Indonesia hanya jadi karyawan biasa Masya Allah karim geus puguh lamun urang nyaritakeun emas anu aya di luar anu dibawaan ku Amerika urang mangan sakadar memandang dipuatkeun ka kapal diproduksi di urang diproduksi di kapal gelenyeng dibawa ka ditu urang nu bogana sebagai bangsa Indonesia ngan sakadar neule doang nu untungna hanya penggede di luhur jeung Amerika nu urang teh lain nagaranya negara nu urang urai barang pajak terus-terusan ketika urang teu mayar pajak marahnya anak tetapi keuntungan anak lain dipakai ngabangun bangsa jeung negara hanya nyana doang ngan presiden urang mah tetep henteu korupsi henteu kanyawan teu korupsina nyana mah kempleng henteu nyana mah atuh gendutan Haji Pendi ja nyana mah iyalah afa amina ahlul qura ayatihum basuna bayata wa hum naimun awamina ahlul qura ayatihum basuna duha wa hum yalabun apakah ngarasa aman ahli negara kana panyungkun Allah disungkun naik jabatan tadina jadi staf kuari naik jadi camat indahkeun deui ku Pak Bupati langsung naik jadi sekda langsung naik deui bahkan bisa jadi bupati bisa naik jadi gubernur eta teh hakikatna mah meunang ti Gusti Allah naik jadi menteri naik jadi RT awas panyungkun ti Gusti Allah dibere jabatan kade mun teu dipake ibadah siksaan wae ketika disungkun ku Gusti Allah usaha ieu maju usaha ieu maju usaha ieu maju jadi kelas orang teh di dunia teh mungkin tina 100 pengusaha dunia orang teh bagian anu kesekianana luar biasa panyungkun ti Gusti Allah leletikanana urang dagang nu tadina mah biasa bae kuari rada maju panyungkun ti Gusti Allah pake ibadah nurut ka Kangjeng Rasul henteu nurut siksa bakal datang
ketika orang dibere awak sehat kurang dipakai muyah maye lalagan heureyan pakai maksiat ka Gusti Allah disungkun ku Allah dah cek nya aing teu nanaon awak aing dipakai maksiat ge geuninganan Allah kieu bae ka aing mah deleukeun sakedeung deui panyungkun ti Gusti Allah bakal dicabut diganti ku siksa sing deui lain lalagan nah nu mantak ditegur ku Gusti Allah afa aminum makrullah apakah merasa aman ahli negara karena panyungkun Gusti Allah dengan nikmat awas bakal diberi siksa sekaligus kadek fala ya'manu makrullah teu ngarasa aman kana siksa Allah teu ngarasa aman kana panyiksa Allah illal qaumul khasirun kecuali kaum-kaum anu rugi jelema nu ngarasa aman jelema rugi jelema nu ngarasa tenang jelema rugi jelema nu ngarasa indah hoy bae tenang-tenang we awas siksa ku Gusti Allah baik siksa perorangan atau siksa keluarga atau siksa sakemplok daerah atau siksa secara nasional awas sing ada ngeulah urang ditita babalik ka Gusti Allah sanajan pemerintah urang bupati urang can ngainstruksikeun tobat wayahna urang masing-masing di lembur lobakeun tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Besi aya nu brutal mabok zina tegor ku urang, besi aya nu judi tegor, besi aya nu maling tegor. Kade ulah nang tangan ka Gusti Allah lantaran nu ngarasa aman eueuh deui kecuali illal qaumul khasirun kaum anu rugi. Masyaallah. Kadituna bakal aya pertanyaan deui awalam yahdilil ladzina wallahu a'lam